Hei Jin, anu aya dina tangkal ieu kuring rek menta tulung. Masih lain teh can aya di semah ka dieu teh. Jadi dukun mah kieu geuningan menang milikna teh mana aya semah we datang ayeuna geus lila mencan boga jang meuli beas-beas acan gitu. Assalamualaikum punten Mang. Assalamualaikum punten Mang Kurdi. Waalaikumsalam. Saya tadi di luar. Abdi Mang, tukang bang emok teh. Oh, si Ujang, heeh. Ingat. Waya Jang, kaya Jang ka jero, waya langsung ka jero. Oh, mohon Mang. Ayang naon Jang? Sigan penting cara-cara datang ka Mang. Ugu abdi teh Mang. Usaha teh babareton beka ayeuna anger we balangsak. Ngan capena hungkul. Hayang atuh Mang abdi teh beunghar siga batur, boga mobil, boga imah gedong. Oh, ari kitu Ujang teh hayang beunghar, hayang siga batur, boga mobil jeung boga imah gedong. Bener pisan Mang. Sugan atuh aya pituduh ti Mang Kurdi kumacarana meh abdi gancang beunghar. Gampang atuh Jang. Ayeuna mah Ujang ketinggal ka tukang imah Mang Kurdi bawa ieu sasajen kayak tanggal badag di ditu ku Ujang ke beunkeun niana terus pencawe naon kahayang Ujang kajin anu ngageugeuh di tanggal badag eta nya. Oh, mohon atuh Mang. Ayeuna abdi rek ka tukangnya mangihan tangkal gedena. Hei Jin, anu aya dina tangkal ieu kuring rek menta tulung. Arek menta tulung naon sia ka aing. Nganu Jin, anu Jin, kuring teh rek menta tulung hayang gancang beunghar siga batur baroga mobil jeung boga imah gerdong Jin. Ye dengekeun ku sia matak aing ngajedog dina tangkal ieu teu babareton nepi ka ayeuna teh aing ge sarua balangsak sia teh teu gablek imah-imah acan. Ari sia datang ka dieu hayang beungharnya. Sia teh salah alamat goblok. Jadi kita berdua teh atuh termasuk golongan anu miskin meureun Jinnya.